deui awan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah ghairu maliki Musollian ala Nabi Mustafa wa alihi mustaqirin syarafa. Hayu urang sasarengan ngabudayakeun seni Sunda asal tatar Pasundan nu kakoncara kajenepian. Anu geus pamajikan urang, anu herang pamajikan urang, anu dempon pamajikan urang, nu baheno pamajikan urang. Urang mah kudu syukuran, masih boga pamajikan, urang bisa dilayanan, sapopoe diperasakan. Urang dahar unggal poe, karena masak istri urang, urang tenang unggal poe, karena aya pamajikan.
ibadah dan dakwah. Segala puji kagungan Allah, Pangeran Umur Bang Alam. Nu Maha Murah tur nu Maha Asih, anu ngagaduhan dinten wawales. Mung ka Gusti abdi sumembah sareng mung ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Tunjukkeun ka abdi sadaya kana jalan anu lempeng, nyaeta jalan jalmi-jalmi anu parantos ku Gusti paring nikmat karanjeunna, sanes jalan jalmi-jalmi anu dibenduan Gusti, sareng sanes jalan jalmi-jalmi anu salah-salah. Puniakeun ku anjeun, ucapkeun ku anjeun saestuna Pangeran teh nyaeta Gusti Allah. Ari Gusti Allah teh nyaeta hiji. Anjeunna tempat urang mumuntang ka anjeunna. Anjeunna teu dilahirkeun jeung teu ngalahirkeun. Anjeunna teh Gusti Allah teu aya babandinganana, teu aya anu nyamian ka anjeunna. Tah kumalih sakitu urang sadaya kudu iman takwa ka anjeunna, jalankeun parentahna teu handaranganana. Malah mandar urang sadayana kenging hidayah taufik, kenging berkah ampunan, malah mandar urang sadaya salabat dunia akhirat. Imanun nabiun ainun subatan, iman urang eta aya 77 cabang. Aya 77 cabang. Naon nu kaji? Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yaqmal alamu. Nu kahiji iman ka Gusti Allah, kadua iman ka para nabi, kedua iman ka para malaikat, katil iman ka para kana kitab-kitab, kaopat iman ka para nabi, kalima iman ka wahyu, kakena iman kana kodok jeung kodar. Tah sakituna kapihatur urang kudu ngapalkeun rukun iman. Rukun iman aya genep, teganjil ngarajangkeun. Mun percaya rukun iman, pasti imanna tetep. Hiji iman ka Gusti Allah, dua ka malaikatna Allah, tilu ka kitab-kitabna Allah, opat ka rasul-rasulna Allah, iman ka kalimana, nyaeta iman ka poe kiamat. Ari rukun iman ka genepna, percaya kana takdir Allah, kapantuan Allah Ta'ala, kagus ka urang sadayana, nyaeta sae sareng awona sadayana di Gusti Allah. Eta rukun iman nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.